punten kanu dipayun sadaya aturan jeung Batepak sareng putra Giri Harga dua Sumping mangga lagi putra putri Indonesia ajarkan seni pribadi Margi perantau supi pangadi kantun linggi gemelir joni hati di rumah permios sadaya
lagu klasik Rukawati. Sami Upinasa dasa
Jangaya sanipun para wali angkasa puluh tunggal wali luhur elem jemara panalan sugihin kupang aksara kang namanipun aksara wianjana lan aksara wianjana lan wianjani kelebat hukum manas pada kakak aksara kasa Pi aksara witan mangahipun aksara wiwitan ya ieu sakawit kami pin-pin loncar dening bangiwat kulon tumiba wonten ing tanah Arab iki jadi ieu dados aksara tigang dasa apa aksara wakasana mangahipun aksara wakasa ieu sakawit kami pin-pin loncar dening bangiwat wetan tumiba wonten ing tanah Jawi iki jadi apa ieu dados aksara kalidasa suci-wicine aksara kalidasa suci-wicine aksara kalidasa ya he anak cara lajeng data sawang pada jaya lan maka batang lajeng nikmati hananging kupinten Prabu Jangalajeng aksara kalidasa pun pecah dening papat marha anak cara ketiba-tiba anak cara katumiba wonten ing wetan data sawang tumiba wonten ing kidul pada jayanya pada jaya tumiba wonten ing kulon batang lan maga patangak tumiba wonten ing ngalor sardina tutuk sardina sabenge tutuk sabenge kiam nagara panjang kiam nagara apun masane aja apa yang jemar kocapon ampun apun jung dhuwur wibawan lan memadai pasir ukir loh Cinawi masane pas pasir arane samudra ukir gunung loh Cinawi ratu mirasanan kian pangan oh kira dasar negara gede bari padang jagat ne aduh kakom sarang iya wonten wenten meuli kejawi ingkang tutur ning catur gentrakang dan ibu buka cinarita oh di mana sareng saha sabeting pagelaran jawi keraton negeri anak taklah Dwarawati utawi Cinaramani oh nagara operatos kacil kakondang ibu kakon cara mancang nagara ngajam paling angin-angin watak wantos haju juluh sang nalenga seribet tarakasna manusia titi sing Wisnu gelar Batara dewa kamanusiaan utawi manusia kadewaan leres nganggem tugas pikeun nyapukeun kadoliman kasarakahan oge kamurkaan watak wantos pinuhu yang cemar panalar sugihi ku panarti toh haga ku panapisa atos bejana kulni oh
boten kakantun tata muti amar taplaraden katut kakso asrajina landawan ngaguru nasora gamelan gesan ngahibur sabderen karaton nemongkeun kabengharan budaya pribadi di antawisna seni suara seni sastra seni gamelan seni tari oge seni sajati hiburan budaya nek batarobo
serba kapus pitung hudian namiang panjerah ingkang sarwaruma ya saya regen manik nawara nutur mangun catur gendrak kang dadi bubuka cina itu salebeting keraton nagri Dwarawati nagara subur mamur gemah paho cinawi aman santosa kertalahan sanajan nagara leutik tapi resih sederhana tapi utama jauh tina gugujrudan angang tina papaseaan malum pangagung pranyata manusia titis wisnu gelar batara pancen tugas pikeun nyapukeun kadoliman kamurkaan kasarkan mulus jawi lepet hamilane hajujuluk Mahaprabu Padma itu kemang hari nabak hartos wanda pranyata ngagem kemang cangkok wijaya kusumah kemang cangkok wijaya mawar watak ketiasa ngahirupakan pati sanjaman ning pasti saciduh patuh sakecap nyata warusak wenara hamilane hajujuluh hari murti hari hartosna anom murti nyata naraja pranyata raja satu kebing langit sabtang karaking lemah hamilane hajujuluk Mahaprabu Kesama watak ketiasa ngarubah wujud gengna saperbalasnya sabelah panangan sarebu genca sareng katuhuk sarebu pranyata penjelmaan Triwikrama manusia kadewaan pikeun nangtungkeun adil sareng bener tresna penjelmaan tina hukum aturan hirup manusia sangkan manusia hirup rasa mangrupakeun pituluh pikeun jalma anu takwa tiap-tiap pituluh kudu dituturkeun margina manusia lamun tanpa aya nu ngapi ngajaring tangtuna bakal dikebrus akuna diselendak lampahna kaluar tina rel kamanusiaan nganggem senjata cakra budaksana oge gamar ropian ogan sengkal payus kalayan pantas manusia anu kapersaya kalayan dipersaya sapengkeren Arya Padmanegara boten kakantun tatamu anu namanya Sumping Raden Gatotkaca diserangan ku asra jinga sereng dawala mangrupakeun
hiji ganek atanapi pawongan anu satyasa tara tepi katawi sang nalendra betara kresna marah mai nemongkeun kabungah anu teu nyawakna suangan ngabageakeun tatawi Raden Gatot Kaca Sekti Indra Prahasa margina ngarasa solo kaya papardana pasti lawas tepatak pulang sosana omos daya ibarat sakawit sang Narendra Betara Kresna Manusa Lindung sifatna adil bijaksana tinimangan ipis lapis kandel tapel hiji pamimpin anu mimpin sadaya masyarakat dangu-dangungan di kapengandikanipun kedada tenis Mas Putra Gatot Kaca oge Padma Negara anu payus kipi agung pukulan oge Astra Gandawana cobi sadaya mangga tutuke pada keur ingsun mangsing bareng bagea sateka Padma Negara oge anak kaula Gatot Kaca benar teka pinoda malah kaula Padma Negara napi datang pembagi kalayan huyuh sumanga laku ti payun ngahaturkeun semua pangabakti huyuh paduka Gusti kula nuhun Padma Negara dawuh timah atuh kaping kalina teh eta hayang kapayun calikna sakata sarua kasih ninengku geremna Gatot Kaca kapayun calikna sakata sarua nampi datang pembagi uang lagu tipayun putra panjenengan senyanyangakeun sebab pangabakti huyuh pangkun wa kasangat nuhun kasih sama hidup diterima kuduan kencaka tubuh simpan pulang hati dicancang sapucuk ngirema putih masyarakat dawuh timara atuh kaping kalina ti eta kumaha mugi tawaku anu kasuhun boh pilih putra panjenengan kirang tata titinuga panata celebuk tebih tina kasopanan senajan uang mengkaten kasih boten kakantun dateng rama paman nyaga kesmah batus nuhun bageun diterima kumaha asa diangkat derajat asa diangkat mangke nuhun kasih asa diajen kaula teh dihormati punyung idamana ku hiji lurah tamtama nuhun kasih kapayun caina cekap bapak hapunten wireh putra panjenengan daya ibarat sakawit tumrojog tanpa rarapan oh teu naon kasih kalintang dua bunga kayak sono ka Mas Putra anak lawas tilawas tepat-tepat ulang paprok jonghok jeung gua kumaha tuang rama gua dina waktos ayeuna sehat ibaring pangestu tuang rama paman sami nuju nama nah kula jeung sadewa ibaring pangestu kumaha kali itu teu kaserang corona ka itu
namanya hiji dua karena masih nyiapkan cing hati-hati jaga riksa kesehatan dan kebersihan jaga jarak teu dibenerkeun cipika-cipiki oge sasalaman oge ulah anak lalu gimana nah hidup teu make masker parantosnya yogian kaulah teh aya kana opat dusna nah hati dipake ku hidup dijual ku si cepot mun bawa kakang Semar kalau teh sono taya papadan rumawi nuju repot buat kumaha keamanan negara dibaring pangestu ari eta teh astrajinga dawala jeung dawala rumawi teu boleh mimilu bae ka haula oh cineten bae atuh cepot astrajinga dawala yak kapayun carita bagea pawongan kaula kaharep cepot dawala oh ilaha illallah masya Allah Gusti lawas dilawas abdi teu amengan ka jeung ngalaman di kaling lapisan boh pangwangunanana ulah hampir sadaya jalan dicora ka dieu simuhun kumaha cager awak maneh astrajinga dibalik pangestu ulah abdi mah nyage cadul mani da abdi baratos kembal gitu sehat simuhun atuh nyusu mangan lagung teu payun nyangahkeun semua pangabartos ulah diterima ku kaula nuhun teu kakantun ka Gusti Arya oge kasangakeun sembah ulah diterima asalinya nuhun cager awak maneh dibari pangestu teu kaserang corona ulah ngan ieu we korong menet wae gitu sumuhun korong garing ada teu beda naon teu beda jauh jeung batu pilak teh ngan ayeuna mah digede-gedekeun we gede kasieun gitu bari padahal sakabeh panyakit ke da sidik aya ubarna jeung eta kabeh panyakit akibat jelema kene kurang-kurang kene tamarakan barang dahar da kumaha teu disina mah kalalai-lalai diharalakan beurit atahna di dalalahan horai panagama Islam mah geus tikapungkur keneh bulan parantos ngaharamkeun boh babi boh anjing sumuhun panayeuna mah pan Gusti Allah kacida teu mina terasepeunana ka manusia anu sok kaleuwih tah kitu akibat tina samunaka pan dibere corona mah heuh teh lain ajab ti pangeran tapi pepeling ti pangeran sangkan manusia eling pan hikmahna ayeuna di Cina teh geus arasup Islam ayeuna mah ngarilu salat geuningannya ngarilu abdas pan anu biasana di negeri Cina ka agama Islam teh juga anu ngewa jadi pambulian jadi panghinaan nempor dicadar teh pan jadi dibuli teh geuleuh ngewa teh nyaho agama Islam teh agama salamet jeung dikeresakeun deui di Cina anu nganut agama Islam teh teu kaserang corona tuh hayang diselidiki ku raja Cina sing horeng agama Islam teh berseka agama Islam teh bersih agama Islam teh apik sapoe 5 kali abdas pan eta teh bersih hayang kebersihan teh sabagian tina iman tuh pan Islam mah geus leuwih ti heula make cadar teh nya
jadi kasaring heula udara teh pan Islam geus leuwih ti heula ngumah leungeun kakemu beberasi ngumah ceuli 3 kali kakemu 3 kali ngumah irung 3 kali ngumah beungeut 3 kali ngumah suku 3 kali pan kitu geus dipiheulaan geus api tayana raja Cina teh geus luksruk asup ka masjid-masjid anu tadina teu beragama nu teu percaya kana agama ayeuna mah minta doa ka kiai-kiai di Cina teh nya apa negara maju pisan Cina teh ekonomina menguasai ekonomi dunia kamiliteranana pertahananana politikna luar biasa jelemaana paralinter celalerdas teknologina cararang pan diserang ku virus mah anu kagungan Allah Subhanahu wa taala pan virus teh leutik tuh nya ayeuna kumaha hikmahna pan sarolat ngilu ayeuna mah geuningan ngilu bebersih ngilu abdas arasuk Islam eta ngilu salat geuningan imam maka kulon jeung hareupna teh orang Cina jeung hareupna teh nu ka kidul nu ka kaler nu ka wetan nu ka kulon ngan sama tuturut muning keneh nya da kasauran sakaol sepuh di akhir zaman bakal kasampeur kabeh jelema sadunya bakal arasup agama Islam mudah-mudahan we nya salah sahijina ku penyakit corona gitu apa corona seuing corona geuningan kekorobet na jero celana apa nanti mah tiba heula ge geus aya kebiasaan urang Sunda pan kitu nya pan disebut lagi bahasa corona teh bahasa canggihna manaon teh kopi 18 teh kapunten bulan gitu abdi mau geus ngomong teh sedih rem bulan sono kaulah cepet nah yang ditutupan eta paham jeung irung nah abdi mah parantos kebal bulanna nya nu puguh mah sidik jelema bakal pararae sare oge nya rupa-rupa tuku corona wae geuningan mangkukna tadi Cikapunu anu gantung maneh bakating sieun ku corona gantung maneh bunuh diri sumuh dawala monyong ka hareup abdi kula nah jika nu leuleus kitu teu acanna da abdi teh kula sumuh nya ngahaja ti rorokok teh dikosongan beuteung teh kitu da biasana upami ka dieu teh sok disajogiean ieu bakakak hayam nya sumohon abdi atuh dawala bade nyangakeun semah pangabaktos kula ditarima dawala teu kakantur ka Gusti Arya nyangakeun semah kula ditarima dawala sumohon atuh hapunten tina saperkawis kalpatan kitu cologong komo abdi mana jelema balaga digdeug bodoh serang punna cek pilih kirang tata titi dulu gak panata cerokok hapunten anu kasuhun kula oh itu hampura ku sumohon bapak maneh nah teu diajak ka dieu nu mah diajak mah diajak ku bapak teh nuju bisul gua jeung dina palangkakan gitu sumohon ayeuna teh da mapahna teh kitu we rada ngageang kula sumohon ieu sejajab gunungan kula berusuhan subuh-subuh parantos nyampur ke abdi teh kula oh mas bagea sateka katot kacana kula oh dimana berang jeung penting anu literal lintang ti kasehatan urang selarea saperkara wadeg marinkeun rasa kasono kaduana ti eta urang pada saling malu dina masalah kasalahan gede jeung leutik oh timar margi ugrang manusia cirina
sabagian ciri tina kebersihan jiwa manusia teh asak jiwana hampuraan jiwana teu oleh bukakeun pantok hampura ka saha bae teu di mana bae eta ciri manusia anu bersih jiwana maka kacida bagjana pikeun manusia anu geus kaancikan kebersihan jiwana jeung sabalina kacida rugina pikeun manusia anu sok leukeun ngotoran kana jiwana sok sanajan duanana eta tugas ti pangeran boh laknatna boh rahmatna ayeuna kacida mahabuna ku erna panyawat sanes wae ngagenjleungkeun sanagara tapi ku geruh-geruhna ku rohaka-rohakana ku bahaya-bahayana ieu panyakit nepikeun ka genjleung hampir satengah jagat kabudita hampir sadunya ngan 100 tahun itu pakuran gua yakin 1000 penyakit aya 1000 ubarna anu nimbulkeun penyakit teh manusia jeung anu nimbulkeun ubarna oge sababiana manusia sabab asma anjeunna ngajawantah dina wujud manusia ngan urang kari apana naon ari manusia saha ari manusia di mana datang manusia keur aya di mana manusia bakal balik ka mana jeung naon anu bakal dibawa dina mangsuna balik ku baku manusia Dauh timara takiwari hidup tumrojok tanpa harapan daya iberti sarawit tangtosna aya kapriyogaan satadina wa teu kabahas urusan nagara jeung kaselamatan nagara oge kasehatan masyarakat kapat manegara tapi wa leuwih utamakeun langkung utamikeun kepentingan syariah aya naon asal luas wak sabarakakeun bageun aya naon itu asal udah berada pisah asal jika deui tengah WA heula semohon abi teh HP-na leungit ulah lain leungit sama digadekeun HP teh nya digadekeun da eta mah paling lila saminggu boga HP-na teh nya kitu loba dituker-tuker diceolekeun naon ceole teh kiduleun daya kolot oh ciodeng eta mah goblok gitu ulah deui wae sia semua itu juga kumaha watak gitu sono ongkoh ulah semua itu heureuy ti aku mah sok kabeurian ulah semua lagung tipayeun hapunten anu kasuhun gua kumaha muningakeun putra panjenengan teh kapi utus gua Prabu Yudhistira ku tuang gua ku punua diutus naon hidup datang ka dieu sejanjagakeun Walapatra sejanjagakeun Walapatra ieu Walapatra teh naon ya Walapatra teh surat belegu teh nyaho Walapatra sia teh sugan teh Rokopatra surat serat gua surat naon tara-tara disasari tuang Rama make jeung juratan segala rupa jika kabogoh wae bulan nah hate matak naon lamun nelpon ka kaula rupina kirang sopan gua pangagumanya euy bukan nalakan wiwaha gitu bari padaha garadu HP garadu nomorna masing-masing
kewantunan eta dunungan nelpon ka Gusti Batara Kresna wiwahana etikana kasopananana dijunjung tinggi contoh teteh maneh mah gede nitah ngalasu ge ka dewek di SMS maneh bari jeung deukeut teteh nga-WA surat naon kasep luka wa luka putra teu wantun maca wa cing kanuhun aya tarikan ngaos serat akurat kaulah teh sok asa panasaran manuju kitu lawas tilawas tetepang gitu ayeuna kari-kari nyeratan lupina serat penting jeung ugalan cing mana kasep seungit lu nyawang gitu seungit kieu pot beda jeung kelek cepot gitu seungit pot belum situ di jero karatur untuk mengajak pasien kayak itu situ lain seungit gitu nggak bisa kalikeun seungit pot gitu nya virus corona teh percis akal pisan beungeut na teh rupana teh jagur siapa ke gatot kasai teh surat naon asa tarati sasari tuang ramawa duka surat naon putra panjenengan teu wantun maca deuk dibaca kumaha ya hanya kale dewek teh sakola teu bisa maca surat sakalieur maca WhatsApp oge lompat heula nepungan tatangga dewe kita mang macakeun rugina teh sakola teh kitu deuk disoekeun amplopna kumaha hari amplop luar negeri mah disoekeun di browek nah browek sih browok gitu wassalam naji panuhun rada tarik rada tarik nuhun katampi akan semah raya sadaya ditampi kedua dengan kecakatuhu simpan pulngati dicancang sampun cuking remah putih pastaka oh sami-sami mudah-mudahan atuh akan tiasa anjing paket dongkap depangan
kasanda naon ulah engke sesama dibikin ya empat negara kepo bisa dulu sami kasoro akami asa geus dina kongkolak panon nuhun eta anu diterasian kaya nuhun akam licik dari cok surangan sami mudah-mudahan sami di kita acan kaserangan nuhun mudah-mudahan selamat lahir batin dunia akhirat. Oh semua dah kami itu lamun deriweuh akan teh hayang monok teh saminggu di amarta so nuhun deui mamang Gusti aduh sang nalenda Betara Kresna pas maca intina yen ieu serat teh mangrupakeun hiji lamaran ngalamar ingkang Rai Dewi Mayang Arum Atanapi Subadra anu ngalamarna Raden Dipati Arjuna pangahing Pandawa salaku papacaran Subadra sareng Arjuna parantos 3 tahun aya hubungan batin sacara cinta kiwari dugi kana mangsana lamaran Sumedang tahu kana seratna yen Widi Atanapi Resti ti ingkang Raka Samrena Betara Kresna Raden Dipati Arjuna ngedalakeun kendal kahayang cinta dironyakeun kana pertikahan kalayan parantos ditangtoskeun tanggal sareng dintenna oge sasina dina yesa Subadra dilamar Arjuna rupina cios nikah teh tulus aja teh mati samingun 7 dinten 7 wengi urang hiburan bulan giring behinga urang tabah sakabeh dalang aya di Kabupaten Bandung giring behinga urang kabaya karena milami hajat pengagung teh aduh kena rongkah ulah diparire lah
dibari rek bae corona urang hajat lah mudah-mudahan sare bae ieu mah gara-gara corona jumaahan itu meunang hiburan di meunang sidik jumaah di ibadah nu nguseup di sarek nu gaduh manuk di sarek sakola diprek-prekeun kumaha ieu teh pagawe teh diliburkeun terus we digawe mulai pagawe pabrik kan liburkeun gaji we terus kayak gitu Mas Putra Gatot Kasak nuhun kasek nuhun buah kalintang bingah ada kalau lagi geus boga keyakinan Arjuna moal wakaboga pamajikan lamun teu ka Subadra oge Subadra moal boga salaki lamun teu ka Arjuna ieu anu ditunggu-tunggu ti kamari teh manggungna teh geus 3 taun tuang rama paman boga anjing Subadra nah atuh bila penting kaula teh teu naon teu wasa teu wani deuk teh waktu Arjuna teh hari kieu mah jinisna ngalamar nuhun da eta we upami nuju nyeusehan di walungan bulan tuang rajin gesruk dua gesrut usiwal kena BH cimuhun diintipe ku kaula teh naon kena BH cimuhun nyenak foto kitu tos recet teh fotona teh foto saha cimuhun Raden Arjuna culang cileng celengok dicium gitu bari kumujeng begitu kali lamotan cimuhun bari ngalagu cimuhun culang cileng ngalagu celengok ngalagu naon kieu gede harudang kawan hubungan sih teh selalu panas dan harudang ya tadinya pergi pakai setelah itu teku aing dipiheula aku situ tuh giring bingah paduha nuhun Gatot Kasa syukur banget ieu anu diarep-arep ti kamari ti manggung hiburanana bade hubungan abdi teh ka Pak Haji Nur ya Pak Haji Nurdin bade hubungan abdi teh ka hiburan dangdutna surang upacara ngadapna sumohon sayos abdi seksi kesehatan abdi kitu kurang bari jeung kebersihan kitu sumohon bade nomor sabaraha sapatu kurang nya slop gitu sareng sepatu supados sapasang gitu samerah gitu abdi bade hubungan ka bos sepatu ka Bapak Dudung ngelawas tilawas Bapak Dudung bos sepatu teu penat-penat teh lawas teu nyawer di nya meuni sono teh hoyong di transfer ku Pak Dudung teh nya halah sono nya sumohon bade hubungan gitu perkawis keamanan maka Bapak Wawan bule gitu semuanya Wawan bule gitu nya ayeuna mah geus beunghar deui gitu pinasti kersadang dumangan barang saweg remagan eca lira manarja eca saweg raos lira sirap piama manarja maneg dina obrolan sabrakane pun aya tatamu aletan ti Astinapura anu dipimpin langsung ku Prabu Panadewa ti Madraharga di sesembuhan kumaha Singkobayana ngalet engkeung ngabanalet umat-umat nyatang pinang malihannya nak gotongan mas picis kemarin cing inten jumanten ayat kamu anak dayo di mana? Di Astina ya jadi ente ya tumas
Sini kedengan tanya tong nya kersa ulah kaget di akal di Madura kersa ulah kaget anger Irman tidak jarang sok kalimat citra situ marasa patra mau cau citra kadalan citra soma oke si Jeger muda si wek rut Jeger sok kalimat si Agina Moto si Marcel si Coca-Cola ada jaga jeung riksa eta potongan-potongan sabab eta potongan-potongan eusina arahan barang-barang anu kacida berhargana pas kucis kemarin ceng inten jumanen saware asup saware di luar ngajaga ka anger buris rawat Paman ayang pernah yang Subadra kayak ulah wayaknya mah geus disarong Subadra hayang pernah jeung gelis paman wayaknya mah gedikit teh Subadra sorak Raka Prabu ti Madraham Gatot kasakian sebelas kasih asal jingan awal wayahna keluar awak si mohon bulan kita ke David pada ngarumaos hampura sabab ieu heureun kursi moal asup si mohon bulan si mohon sabieu si opieuna di Bandung keluar bulan serang galerna ulah atuh si mohon ari eta rokok Samsu aya keneh bulan aya dua batang deui sawieu sono abdi wayahna meuli heula maneh kitu ari artosna teh dinya heula Kesa mangaligi Raka Prabu ulah kaget ieu akal kesa tiba heula teh sorana sibana hayang pelung we gitu teh abdi teh bade kantos di luar bae si mohon mun abdi teh di luar teh pasti canggel gitu kan mun dia bade di Bandung nih mah dua batang deui kok atuh bae gede lawan jeung aspak-aspak duh kacang kayak abdi tos di luar kalau di hewan tak maksudnya alungan ranginang dua singa yang kayak kita kan semua atau bulan nabi pada ngantos di luar itu pada maraban lauk koi semua kopi lauk koi teh sauna malau awis teh kulan memang mahal pisan lah semua kayak daging naraos begitu kita hari itu kumaha semua orang kita pada mancingnya dua pada dibeleng isulah tahu mahal itu semua orang pada ngantos di luar gitu pulang semua ngatu kali ulah assalamualaikum salam panas Gatot Kaca ngalih ka pekar soik kabeh yakin ya tiap-tiap aya datang rombongan urang-urang kastina pasti lamun nempo hidup teh sok anu teu sok neangan masalah kabeh ulah sarua Gatot Kaca tuan sok beda ka hidupna ulah sarua
ngan hidup ulah waka beweja yeuna hidup teh ngalamar pergi mah wah sumohon jika nama itu tujuan dengan bantu non nyanak gotongan-gotongan itu ayah kena sapu gotongan anak sumohon kesah ulah kaget kesah Raka Prabowo mangga lagi Raka Prabowo